urang ai ngadoa mah bisa bae nerima teh gitu dan gitu ngaranna badal qada gitu narima badal qada ngeunaheun jasa doa ti Kangjeng Nabi teh supaya bisa narima sabada diputus ku Gusti Allah ulah ngarasula eta ngadoa mah ngeunaheun jasa teh tapi ketika praktekna coba tah ketika dikodokeun ku Gusti Allah gering dikodokeun ku Gusti Allah loba nu ngomongkeun dikodokeun ku Gusti Allah teh aya nu nyatruan kumaha sikap urang eta nu hese na deuk naik pangkat teh kos kitu kamana iloyogna batin urang masya Allah sedengkeun kabeh jelema dek negakeun agama Allah moal tangkap teh dicoba ku Gusti Allah SD bae ge dicoba dek naik kelas atuh komo ieu ti solihinin ti walieun coba ku Gusti Allah lamun bisa ngulinkeun batin da sadar narima naon keputusan ti Gusti Allah nuluykeun caritaan kamari mengenai instruksi Gusti Allah ka Kangjeng Nabi Musa alaihi instruksikan supaya asup ka hiji negeri di mana negeri eta teh tinu ku sisa-sisa kaum Ad jelemana galalede jararangkung gararaga pohara luhuranana yangkungna 300 hasta pohara Dengkeun Kangjeng Nabi Musa jeung sahabat-sahabatna yane kaum Bani Israil na diinstruksikeun pindah asup ka negeri eta di mana eta negeri teh yakni kitu Palestina terus datang ka Syam Syria dicek heula ku kaumna 12 kabilah kaum Kangjeng Nabi Musa ngecek ternyata anu 10 memundur lantaran lawan anu luar biasa geledek jeung jarangkung. Bejakeun ka kaum-kaumna teu sanggup kami kudu berangkat asup ka negeri eta lantaran urang kadinya mikir nyaho. Tapi nu dipimpin ku Yusha bin Nun kikali nah iya manya nama tengah bejaan ka kaum ngan sakadar bebeja ka Kangjeng Nabi Musa alaihi bebejanya na ka Kangjeng Nabi Musa kaum tegalon deui mah Kangjeng kumaha ulah na gedena Kangjeng Nabi Musa pokona mah urang berangkat lawan sebab instruksi Allah moal pati-pati urang diinstruksikan ku Gusti Allah lamun memang ieu urang bakal cilaka moal kajen ku kajen teh jarangkung gede pasti ieu tanagana mah lembek kitu teh Kanjeng Nabi Musa moal pati-pati urang diinstruksikan asup ka dinya kita ngalawan jelema-jelema nu aya di dinya kecuali eta jelema teh moal henteu cak Gusti Allah eta teh sakilang jangkung sakilang gede eueuh nganaonan pasti eleh kurang bener oge cak yang cak Isa nya mah geus teu ngabejaan ka kaumna tanya ku kaumna Yusha kumaha eta sanggeus dicek di ditu di Palestina jelema-jelemana kumaha eueuh nganaonan menang kurang kajian kumaha kami ngadek nurut kumaha cek pimpinan bae tah nu 10 golongan mah mayoritasna nu lobakna luar biasa ngomongna ka masyarakatna ka kaumna ye urang datang ka ditu teh ngan ngadon disintrekan doang ge pae bayangkeun usia kumarane kabeh aing bae cicing di handap pencelina eta tiis jadi celina bae eta bisa pakai niuhan. Luar biasa paneta. Celi bisa pakai niuhan untuk siapa? Kita mau gede jasa ulah nyari saking gede celina bae. Celi. Kaju aing cicing pajar tangkal kayu, horenganan eta amparan sakitu empukna horenganan kanyut. Bayangkeun coba kusia. Ya Allah, ya Rabbi mun teh nyaho mah mun nyaho mah mun teh aya nu ngaroko haji nyeklek mah kadinya hatu aing terus we ngeunaan nyeklek kaju kagulung. Jadi kiamat boy. Tetap anu bohong na sama ta. Ku gede-gede eta kok kitu masyaallah.
luar biasa tah eta kaum teh harita sareng milu. Oh, cenah lain lawanan urang sama makana. Lain lawanan sama tu bos itu. Sin urang. Eta teh Allah mah ndek nyin kamonesan teh model kos kitu jelema biasa kita ngalawan jelema jangkung gede. Tapi ieu perintah Allah, urang nu laletik kita salat sapoe sapenting 5 waktu. Ai baheula nu galaledengan sawaktu doang, baheula mah pan jelema teh 2 kali lipat urang ye. Jalan kuna teh 2 kali lipat urang, lamun urang 1,5 meter, nu baraheula mah 3 meter, tapi salatna ngan sakali doang. Aya nu magrib doang, aya nu isya doang, aya nu subuh hungkul. Urang mah laletik tapi 5 waktu pan pohara. Mantap aja lo panu koib ya ieu. Sekarang ruatin sholat hati, tapi kan dirasakan aku orang makin sholat makin ngena. Malah tambah jeung rawatibna qobliyah jeung badiyahna. Malah mah hayang kene sholat tambah sholat duha, malah hayang kene tahajud. Mantap kalau Bandung Utara mah rideung dipantau-pantaukeun. Eta kurang kungeurah ieu sholat ilahi. Masyaallah. Eta kok gitu. Gusti Allah teh ieun kitu kamonesan seperti eta. Nah, ieu umat Kanjeng Nabi Musa nu 10 ngomongna kararieu. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abada. Wahai Musa, kaum dan 10 golongan. Innalana dukulah kami kabehan mual asuk ka eta Abdul Muqaddasa abadan datang ka iraha ge mual we kami. Madamu fiha salila jelema-jelema nu jarang gede teh aya di kota eta di negeri eta kami mual lae ka ditu datang ka iraha ge mual we. Kuari mah ulah eta Musa. Ari mana deuk baksakeun mah ka ditu cakaonna ieu. Fasal anta wa rabbuka. Maneh bae berangkat ka ditu duaan jeung pangeran sangat habek. Kita ngomong kira-kira. Kita ngomong nyungkun ku harga. Musa, ai maksa-maksa teh mah. Sadap anta wa rabbuka faqatila idza hauna qaidun. Maneh bae Musa berangkat ka ditu jeung nu nita ka maneh pangeran. Terus perang duaan ka ditu idza hauna qaidun kami ngadeg di dieu bae mau perang. Ieu Kanjeng Nabi Musa masyaallah. Si kaum ku puara-puara. Kanjeng Nabi Musa didinya langsung prihatin. Nah, tena kurang kumaha memehna geus dibere nikmat nu sakitu luar biasana. Dibere nikmat kamonesan ti Gusti Allah anu luar biasa. Jajaba kuari teh dibere awak anu sakitu poharana. Dararagahna, jangkungna, gedena, sedang ayo diinstruksikan kita perang moal semata-mata di kita ku Gusti Allah lamun moal menangin tapi geninganan geus kapiheulaan ku perjerih geus kapiheulaan ku borongan sieun tapi dinya Kanjeng Nabi Musa prihatin komo meureun mun teu dibere nikmat ieu mah meureun bung jasa ngahareupan perintah Allah teh urang kuari kita ngazakat teh kapan dibere nikmat ku Gusti Allah lancar usaha tu mantak naon Allah paing pancia geus dibere nikmat dimimitina ge dibere lancar usaha sia takwari mah geus aya sani soban kaluarkeun eta make teu daekeun keneh bae komo meureun mun teu dibere cacakan dibere nikmat mun keneh bae takos kitu teh kuari dibere nikmat maneh teh ieu teh munggah haji mah ngan saukur 30 juta 35 juta 40 juta hayang plus mah mungkin 70 juta eta teh maneh pan dibere nikmat sabaraha taun paling sakali sia munggah haji tapi teu daekeun bae buang kawara itu eta teh insya Yahudian wa insya Yahudian au Nasranian payamun jelema dibere nikmat tapi teu daekeun ka Mekah keneh bae padahal rezeki sok awas paena mun terjadi Yahudi jadi Nasrani eta pan ancaman ti Gusti Allah dibere nikmat heuh ku Gusti Allah teh ya Allah wari urang dibere nikmat teh geus teu kahitung nikmat fa itaudu nikmat Allah la tuhsuha dibere sehat dibere boga mobil dibere boga motor pamajikan geus sehat malah marencana dek nyandung di jeung urang Lampung mun teu kanyawan kuno kolotna
Eta teh apa nikmat eta. Mantak naon gunakeun urang pakai ibadah, ngaji. Keur teh ngabesan mah heula ngaji. Yuk, gitu pakai ibadah sholat. Di lembur urang, ja urang ngatukeun ku Gusti dibere rada alhamdulillah. Jelema fakir miskin anu rada kesulitan bantuan. Nikmat ti Gusti Allah gunakeun ku urang. Masya Allah, eta Allah teh neuleukeun ka gerak urang teh pan didelekeun ku Gusti Allah, lain didelekeun jak memang gerak urang ngageunna ngagerakeun Gusti Allah. Diberi nikmat teh kaum Kanjeng Nabi Musa itu ngomong apa gitu, Musa? Kita ngomong urang mah. Kami mah moal ka mana? Moal nurut ka maneh. Kajen teh gitu ditahan kami mah teh hayang hayang teh mati sia bae ka jeung pangeran. Loh, kali teu perang duaan, kami mah ina haruna kok ieu teh di wae. Oh, kata gitu bisa. Eta ngomong lamun dicikupakeun kos kitu tah. Ngomong di gua. Ya Allah, ya Allah. Baca Kanjeng Nabi Musa qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Ngadua Kanjeng Nabi Musa qala Kanjeng Nabi Musa rabbi pangeran Nabi inni la amliku illa nafsi. Abi masanya Nabi tengah milik naon kecuali awak Abi wa illa akhi jeung keluar kecuali dulur Abi Nabi Harun. Wala amliku bairahum tengah milik kasalian Abi jeung Nabi Harun. Abdi mangan saukur Abdi bae jeung dulur Abdi jagening kaum Abdi mah cedaekeun ngadukung kana perjuangan nu diperintahkeun ku Gusti. Didinya ngopotkeun jeung Nabi Musa fa ajbarahum ala ta'at. Masa ka kaum nak yakni ka Bani Israil supaya taat dulur. Ieu mah lain sambarangan parentah Allah. Ieu moal kumaha ieu urang perang ka ditu. Ulah deuleu gede jeung jangkungna. Ulah deuleu jauhna pokona ieu mah instruksi ku pangeran kae ge aya hikmahna. Yuk urang ka ditu. Tetep bae. Mbong, cak kaumna inna hauna fa'idun kami mah deuk dijari bae. Oh, maneh Musa ka ditu jeung dulur mah perang duana apa ka ditu. Kae ge aya kabarna ka dieu. Nah, kita ngaletehkeun jasa kita kaum kos itu dan ngaletehkeun jasa. Masya Allah. Kok di lembur urang nongkrong, dulur ngararaji ayo. Urang mumpung hirup kene, mumpung dibere umur, urang ngararaji. Ya kaum-kaumna teh Allah sia bae ngaji jeung tongkrong lenggeun hamet ka tongkrong. Cara jeung kitu ngan teu ngomong doang. Urang lembur teh ngomongna karari itu teh ngajebian. Ngajebian, eta teh kos kitu teh ulah kukumaha. Tenang. Ngadoa Kanjeng Nabi Musa sakumaha tadi maka ka kaum kang Bani Israil supaya nuturkeun supaya taat kana perintah Allah tetep kaumna babagi maneh-maneh kami maneh-maneh kami cek kaumna Musa kami lain teu nurut kapan kamari mah kami ge nurut ngan ai kieu teh masih merangan jelema nu jangkung gede ke heula atuh Musa. Oh, anjeun bae ka ditu Kanjeng Nabi Musa ngadaet ngadoa ka Gusti Allah. Safruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Gusti jages dipaksa ku abdi. Geus diajakan maksimal ku abdi. Ku cara kumaha bae geus didongkrak ku abdi. Ku dalil-dalil ku cara-cara abdi. Tetep bae teu daekeun abdi mayeuna mah menta kieu bae Gusti la fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Gusti misahkeun bae Gusti pisahkeun bainana antara kaula wa bainal qaumil fasiqin antara kaum-kaum nu fasik. Coba aya nyaota nu parasek teh kumaha. Ieu Kanjeng Nabi Musa ngadoakeun kepan diancam ku Gusti Allah. Pan maneh mah tugasna ngajak tapi pan ieu aju ngadoaki kituan Musa. Ngan diijabah mah diijabah geus teu kuat-kuat teuing mah ngan eta atuh make jeung hayang fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Das ayeuna mah pisahkeun bae Gusti abdi jeung kaum abdi fasikin geus ka ditu pan Kanjeng Nabi urang mah teu pernah ngomong geus kitu. Teu pernah ngadoa kos kitu Kanjeng Nabi urang mah diciduhan Kanjeng Nabi urang mah geus kaluar ti dinya kakarak diusah. Unggal sholat subuh diciduhan. Tenang we Kanjeng Nabi teh diusah. Unggal sholat diciduhan. Hiji waktu nu nyiduhan Kanjeng Nabi pancelan keur ka mana ieu nu nyiduhan teh.
Keke muriang apa naon cacana teh? Inu nyiduhan eueuh, manta salat subuh teh. Tuh, haji bae panjenengan teh neangan Kanjeng Nabi Muhammad teh. Neangan nu nyiduhan teh ka mana urang terang gering muriang bener. Kula biasa di ciduhan istiqomah teh Kanjeng Nabi teh ieu. Haji eueuh ka mana ieu gua teh muriang ampura Muhammad. Wah ieu mah teu bisa nyiduhan teh cenah teh. Kalau jalan ini ngajaran Kanjeng Nabi teh, Muhammad di ciduhan bae mana mamanen teu nanaon geus lah walau kualima kulantaran di ciduhan mana teu ngalawan kula dek asup Islam kuarima asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kanjeng Nabi teu perlu lamun urang keur liwat anu nyiduhan goblok beureun sia. Aing teh nyaho urang bojong. Tolong beureun sia. Aing turunan aing di bodong robak kene goblok. Geus kakawat bae. Can gelut cadaon hutu geus ublak kakawat. Tak begitu urang. Telele urang mah. Urang mah pugu. Eta teh asa bener nama teu nyahoeun pan nyiduhan. Kok mumun nyahoeun di Banjar, pondok 2 tingkat, tingkat, isuk-isuk teh pondok kararopi bae kitu tah. Urut peuting teh kopi pan aya keneh di dinya atawa urut kopi peuting teh. Ieu teh ku cai panas urut dek dipikeun ka jandela pas kiai liwat ka dinya. Kenapa kiai ka dieu? Eta kiai sudah tangga sudah henteu kukurung teh ka dieu gitu tah. Masya Allah. Nyawa-nyawa teh itu nu liwat kena kopi kunyanya. Usia saya sih kenapa? Di dalam hari kiai. Atuh lamun urang bojong jadi kiai no goblok aing kiai ye. Goblok disimbraku kopi aing goblok sia diancam sia ku aing. Murid pantungtuna mah teu beres. Cara aya hiji pondok kosong pesantren, santri aya meureun 20 mah. Santrina teh sok ngalaan nang Kang Ora. Kang Ora sayur kan ku santri gitu. Oh ya, kami ada saja pada salah anak kain. Hah? Dekat anak kain bersih jadi pemalingan kau yang ada. Bubar, siapa beres? Awas, siap. Ngalah anak kain tol mereng tenon te. Bubar santri bubar, santrian. Masya Allah. Ayah Banjar mah paneta lain kok gitu tangkal kalapa aku nyanan geus dihalalkeun bisi ayah santri urang mana bae jeung sahabat. Aju ngalak ke kalapa ayah teu bebe jadi halal. Eta pohara jadi kiai. Mantap atuh geus dihalalkeun kitu di santri teh atuh. Ngan teu dituar doang tangkalna. Masyaallah. Saya teh kiai tuturkeun mah kos kitu. Mantap kula inget bae ante pesantren di Garut teh dek pesantren ka mana ulah. Kalau ngaruh tadi itu bae ka Banjar teh. Ih, hayang ka anu, hayang ka ulang geus kadinya bae, teu nyaho sasakalan, teu nyaho sejarahna kadinya bae. Antarna kadinya, datang kadinya pan karolot kiaina. Karolot ngaji baga Isa teh diajengan kakak almarhum Batul Muin jilid 2. Bismillahirrahmanirrahim. Santri mayak kan bergula mah anyar gitu kan ini berjamaah berenya. Aya tanu saurang teh, nu saurang. Atuh geus kitu karana ge santri harare SKB ieu, aju mangsi di ka dieu teh tah, dikaleungeun-leungeunkeun. Soelah. Teu pula, nanaon teu budak? Mangsi dikaleungeun-leungeunkeun. Bener bae, geus bantah saparapat jam udang. Kieu teh udang pan nya kadari. Kana beung capek, atuh hari deung kabeh. Kita arah rondo aja ketemu. Oh, maksudnya berarti nek nyalakeun saja bayu. Nek nyalakeun saja mun hideung jak punya anak kene. Mungkin tuh mah urang jajan punya mah. Saya takut gitu teh kiai na kolot bebeja menang 2 bulan teh. Bah, lari pindah beja kiai na geus kolot, tilok nyurah teh. Kados jadinya bae. Jadinya ulah pindah ulah. Aya yang boga surah ulah, jadinya bae. Kata kalau tau geus jauh daripada boga surah macam-macam tapi turunan kiai naonan ieu mah turunan wali tadi itu tak Masya Allah. Ayah Banjar teh putra Mama Ilyas teh anu pernah kieu kerja miahan. Teng. Oh
Ruh Mama Sobari naik kalau maot Mama Sobari. Kita kadeuleun roh. Roh kadeuleun punya nama. Pak urang mah atuh boro-boro roh ore gitu kan. Roh kadeuleun. Oh, roh naik ka langit. Maot Mama Sobari. Ya Allah ya Rabbi. Roh kadeuleun eta tuh. Mama Sobari teh murid Mama Khalil, Mama Khalil Bangkalan. Jadi deket jasa nasab ilmuna ke para wali paingan titeh didinya baik. Orang kos gitu ayah mata tanggal kalapa ieu kabeh beusiku santri di haralaan halal ternyata teu kudu bebe. Jadi bahkan loba empangna pan lauk mas gede. Geus aya santri nu ngaralauk halal keneh we. Atuh santri bebe akal betul kan. Tunggal poe ngalaan lauk buru. Nanti dijualan doang kalau ya gua ku soleh. Ieu mah kakarang ngalagori bae. Goblok sia. Ka dieu sia gaji amil pada salahan gori. Pamalingan sia balik sia. Atuh balik kabeh santri. Santri ngan 15 balik kabeh. Jadi leleuna parah. Matak Imam Abi Yazidil Bustami ditanya ku muridna, "Mama, abdi marek naros bae saumur hirup ieu nu paling bungah naon?" 2 teknya saumur hirup paling bungah 2. Naon? Kahiji cenah kula eta keur di masjid datang-datang aya nu nampiling jopret. Ngeunah. Cek nu nanya sia. Aya nampiling teh nikmat biasa kerjana teh geuna. Ya masyaallah. Nomor kedua kula keur cicing di sisi aya nu ngiduhan. Blok kata dia kabeget asana nikmat. 2 seumur hidup nu nikmat ya eta. Sebab didinya lah kula diangkat jadi wali. Naik derajat teh ketika ditampilin ceger. Oh iya gerak Allah langsung naik derajat. Begitu kula sakali deui keur geus manteng ibadah ka Gusti aya nu juduhan cuplok bae. Kula sadar ieu teh gerak Allah. Langsung bae naik jadi kutub blek. Eta lah kanikmatan kula. Urang mah teu nyaho maknana sih. Di ciduan teh atuh nu nyaho nu kadeuleuna atuh silak. Besi. Si bande geus kieu-kieu emang aing geus kebal teu ngalagor jelema. Eta teh nyaho mana? Lamun nyaho manana mah urang keur dimuriangkeun teh keur diangkat derajat tinggal narimana sadar apa teu sadar. Ditampilin teh gerak Allah teh. Urang teh tinggal narimana bae kumaha mun narimana sadar ieu teh moal semata-mata ditampilin lamun teu digerakkeun ku Allah naik derajat urang. Lamun urang ajo nyilet tolol meureun sia turun derajat urang. Mun urang geus diangkat jadi wali turun, mun encan jadi wali mah merosot pamatung. Wah. Antas ieu jadi kiai teh nu hesena teh lain maca kitab, lain maca kitab mah gampang. Hesena tetap ketika masyarakat ngomongkeun ka urang, kiai kos kitu dituturkeun. Ulah, ieu ondo tah mah. Tah eta teh narimana urang? Alhamdulillah, meureun manan kitu ge eta teh nang gerak Allah aing teh teu bagus geus naik derajat urang. Naik. Udah aja awas yang ngomong deh. Celuk situ. Ilmu etanan mah ilmu maca kitab maca kabeh gebara bisa. Tah ketika di lembur teh aya nu ngahina. Teng kumaha sikap urang. Kamana ieu loyogna batin urang. Masyaallah sedengkeun kabeh jelema dek negakeun agama Allah moal tangkap teh dicoba ku Gusti Allah. SD bae dicoba dek naik kelas atau komo ieu ti solihinin ti walieun. Coba ku Gusti Allah lamun bisa ngulinkeun batin sadar narima naon keputusan ti Gusti Allah. Urang aing ngadoa mah bisa bae narima teh kitu dan kitu ngaranna ba'dal qada. Kitu narima ba'dal qada ngeunaheun jasa doa ti Kangjeng Nabi teh supaya bisa narima sabada diputus ku Gusti Allah ulah ngarasula eta ngadoa mah ngeunaheun jasa teh tapi ketika praktekna coba tah ketika dikodokkeun ku Gusti Allah gering dikodokkeun ku Gusti Allah loba nu ngomongkeun dikodokkeun ku Gusti Allah teh aya nu nyatruan kumaha sikap urang eta nu hese na deuk naik pangkat teh kos kitu. Ya Kanjeng Nabi Musa ngadoa sabtu bainana wa bainal fasiki bestek warah Kanjeng Nabi Musa mah mantap doa lagi kok kieu
Sudah kanjeng Nabi Musa mah terkenal jasa. Jadi lantaran boga lawan Firaun, jadinya nama luar biasa ye. Nah, kanjeng Nabi nya Rasulnya jadi jawara. Ieu nanti teu kecekel kuduan. Gede. Tetap lawan Firaun tak. Untuk ngomong lagi capekan kanjeng Nabi Musa mah. Jelema angkat gagah. Sebab disesuaikan jeung lawan. Kanjeng Nabi urang mah leuleuy nyaahan deudeuhan asian boro-boro kanu bageur kanu teu bageur ge boro-boro kanu nurut kanu teu nurut ge masih keneh didoakeun keneh bae. Masyaallah alhamdulillah urang boga kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu di mana engke hudang teh lain mikiran sorangan umat kula mana. Hudang ti kuburan teh nya mah henteu mikiran sorangan. Nabi-nabi nu saja mah kumaha aing ye. Kumaha aing nya mah hudang lain nya ummati mana umat kula mana. Nu pangeulanan ditanyakeun ku nyana ayeuna Jibril ceuk. Mana Jibril? Malaikat Jibril aya datang ka dinya. Aya naon? Cek Kanjeng Nabi. Abu Bakar mana? Sayyidina Abu Bakar. Umar mana? Utsman mana? Ali mana? Tah ditanyakeun, maksudna deuk ieu umat geura tulungan, hayu geura kamu. Eta mikiran umat pan pohara aja. Mata rugi lamun kuari teu loba maca shalawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rugi jasa lantaran teu kadeureuh sinarna lamun urang sering maca shalawat mah kadeuleuh. Tuh urang cikupat teu sering maca shalawat teh. Kan budak teu bagus di maca shalawatna ye. Kunaon yang naik pangkat. Aduh Kanjeng Nabi ya Allah. Natabi ngadoa anak para Kanjeng Nabi Musa lantaran jawara. Aduh boga lawan Firaun, menang jeung Firaun teh. Ieu kaumna kuari buat kawara teu nurut kana instruksi ti Gusti Allah nu disampaikeun ku Kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Tah geus bangkawara aja teh tepan ngomong. Oh alah tah geus kieu bae babai teh kaumna tuh ieu mah lah teh kaumna ieu. Idap anta anjeun bae Musa warang buka jeung pangeran anjeun kan itu pakotila haula inna haula main berapa nih dua antang mah jadi cing bae di dieu pake tang ngomong lain lalagaan nyungkuna nu pohara jasa ngajebian nu pohara jasa sia kan itu hendak Kanjeng Nabi Musa setelah maksa supaya taat taat ngadoa fasok bainana wa bainal qaumil fasiqin bebe pisakeun antara abdi jeung kaum buang kawarang para rasek pisakeun ayo coba tuntungna beakan amat Musa Gusti Allah tengah doa. Aiga saya nurut Musa beakan amat. Ya. Tapi Allah diijabah. Qala fa inna muharramatun 'alaihim 40 sanatan yatihuna fil ardh. Fa innaha Gusti Allah qala ta'ala lahu jawaban dua Kanjeng Nabi Musa fa inna hasanya na Abdul Muqaddasah yakni Palestina Syria terus ka ditu muharramatun alaihim diharamkeun ka Bani Israil nu buang kawara ka pasikin kudu arara asupnya na kadinya moal bisa asup antepkeun bae 40 sanatan 40 tahun nya moal bisa asup kadinya antepkeun Musa 40 tahun yatihuna yata'ayyar bakal diberi bingung man tadi itu mal bisa balik ke mal bisa muntah urang mah yatihuna teh kasarung cek bahasa wetan mah di urang mah kasarung teh artina kata limbang kadinya deui tayo kos potongan bapak kata limbang kadinya deui kana kolot kata limbang ngaranna eta ulah kata limbang eta kasarung cek bahasa priangan mah kasarung kata limbeng bingung kadinya deui liwat kadinya deui ta eta teh bakalna kos kitu daleukeun Musa lantaran manis geus ngadoa faqru bainana wa bainal qaumil fasiqin ku kaula eta kaum buang kawara teh bakal dibere kasarung kata limbeng balik kal bisa kali itu moal bisa 40 tahun kata limbeng 40 tahun dia Abu Nawas pas perapatan kata limbeng. Kumanya Abu Nawas, tenang. Aya kena cara. Kumaha carana panon teh lain. Kumaha teh carana make hitung-hitungan lain. Kumaha porosot jeung jalan Asia. Pelersian nu gede mana? Abu Nawas mah aya deui bae. Tah, nu gede mun kakaler berarti urang kakaler.